Qala ahlul ilmi tos masihan kabar dicatatna dina kitab Fathul Ijar khususna kanggo panganten anu anyar aya opat rupa kade cingkatalar dina samemena malam pertama ulah wakangalaan kana calana tapi kuduna ngamulai heula maca salam sinareng maca doa mihape pisan keur panganten lalaki kedah ngalakonan nu opat rupi mimiti cepeng panangan si istri bari lemah lembut turta hati-hati summa tuluy bagi anu kaduana leungeun ngarayap kana lebah dadana bari ngarames dua gunung kembarna supaya istri naik dina sahwatna. Geus kitu pemanasan nu katiluna cium pipi kanan pipi kirina ka istri urang anu sangat tercinta bari hate bunga turta bahagia ta ieu bagian inti kaopatna bacakeun bismillah sareng doana waktu bade ngasupkeun kana mutuna kana loket gode kang bolong tengana tamung sakitu kade urang hilap papatati ahli anu tos tercatat tartib di luhur nepikeun ka handap pasti hasilna ge nikmatur mantap.